Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha yeuh kabarna hidup sadaya ayeuna? Mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina deungeut ieu Bapa bade masihan materi rarangken hareup atanapi rarangken awalan. Nu kahiji awalan barang. Contoh kalimahna hiji, kudu ditawar heula ari barang beuli teh. 2, jalma nu resep barang penta mah tara dihargaan batur. Kecap barang beuli jeung barang penta dina kalimah di luhur kaasup contoh kecap anu make awalan barang. Ieu awalan gunana pikeun ngawalan anu teu tangtu objekna. Contoh sejena barang dahar, barang bawa, barang injem, jeung sajabana. Nu kadua awalan pada. Contoh kalimahna bal teh pada najong ku barudak. Gugun jeung Iwan mah sarua pada pinter. Awalan pada dina kecap pada najong dina kalimah di luhur gunana pikeun ngawangun kecap pagawean nu hartina loba nu ngagaweana. Ari awalan pada dina kecap pada pinter gunana pikeun ngawangun kecap sifat anu hartina sarua. Contoh sejena kecap pagawean. Pada mawa, pada nenjo, pada datang, pada moro, jeung sajabana. Kecap sifat, pada beunghar, pada geulis, pada bageur, pada hideng, jeung sajabana. Nu katilu, awalan para. Contoh kalimahna, para pamimpin teh kudu jujur lamun hayang diajenan ku rakyat. Para pahlawan teh gede pisan jasana pikeun bangsa jeung nagara. Awalan para dina kecap para pamimpin jeung para pahlawan gunana pikeun ngawangun kecap barang anu hartina loba. Contoh sejena para guru, para siswa, para saderek, para bapak, para ibu, para rumaja, jeung sajabana. Nu kaopat awalan silih. Contoh kalimahna barudak keur lulumpatan silih udag di buruan. Ulah silih tajong bae atuh bisi ceurik. Awalan silih dina kecap silih udag jeung silih tajong gunana pikeun ngawangun kecap aktif anu hartina silih bales. Contoh sejena silih teungeul, silih ciwit, silih teuteup, silih tulungan, jeung sajabana. Sakitu wae materi anu tiasa kapihatur ku Bapa dina dinten ieu. Hatur nuhun, tong hilap ngajaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.